Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumaha ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina danget ayeuna sumkuring bades neraskeun jajar cerita Sunda dina judul Sayembara Jago bagian anu katiluna. Der mararenco ka sadayana. Nilarasati harita kacidabungana lantaran ucing anu pika dedel pikanya anak nyatana si Cimong geus aya di dinya di pangku Kujang Santara. Kujang Santara dibikeun ka Nilarasati ditarima langsung bae asup jero imah pikeun di bere dahar. Yang Santara diajak diuk harita ku barek sajing amburara nya tungtung nama Jang Santara tetekek diuk diapit harita ku barek sajing amburara. Abah kecida bungana tetela dengan hidup bisa manggihan si Cimong. Wah bener-bener abah teh bunga jalu. Sok rekanya rasa sarap pula cai mata ayah cai teh sok ayah ta ayah ulen segala sok kanya tong asa-asanya sok tong asa-asa. Nyun pisan abah oge ambu ditampi ieu nya sok kanya tarimakeun. Abah kecina bungana ieu ari ditarimakeun mah. Yang Santara harita ngaragamang kena ulen karasa kumanehanana eta ulen teh haneut kene langsung we camuil barang dahar sanggas kitu meregot kana cai. Bareg saat ngajakan ngomong dina waktu Santara teh barang dahar amburara ge sarua. Sanggeusna Jang Santara teh eureun barang daharna pok bareg teh cumarita. Abah kecidangan nuhunkeun Jang. Si Cimong ucing anu dipikanya aku pun anak geus kapange ku hidup. Abah moal bisa mulang tarima ngan Jangnya. Abah ngan bisa nganuhunkeun bae. Nuhun geus nulungan pun anak. Mudah-mudahan we ilmu silat anu ku Abah dibikeun diberi ka hidup teh bisa manfaat. Pikeun ngajaga diri, ngariksa diri jeung kulawarga ugi nyegah kana kejahatan. Jeung ditangtuna bae hidup teh bakal diutamakeun ku Abah jeung ku si Ambu. Ngadenge caritaan Bahreksa sumodal kitu Jang Santara teh kerung can ngartieun pok harita tumanya Jang Santara teh ka Bahreksa. Punten ieu Bah maksa diutamikeun teh naon itu teh Bah hartosna. Nya bakal diutamakeun latihan silat ujang mah bakal diheulakeun ku Abah teh. Engke ujang kudu bisa mamatahan murid-murid anu sejen. Nuhun pisan Bah, nuhun pisan. Tapi saya nama teh kayak gitu Bah. Tangtuna bae ke bisi aya anu timuruan dina soal latihan silat itu Bah. Bisi we babaturan abi si Acung Dudung Barna Ucus jeung Jurna teh bilih bendun ka abdi teh Bah. Upami tos bendu mah kita bakal aya pacekcokan pacengkadan. Moal kasep moal. Eun weh dina masalah eta mah Abah engke dek cumaritanya ka babaturan ujang. Ujang mah pokona nama tenang bela. Tung di pikiran masalah eta mah. Yang ngadenge kekecapan ti Bahreksa sementara kitu mah Jang Santara teh regreg. Hatena ayeuna mah henteu nepikeun ka was-was tapi teteg hatena lantaran Bahreksa bakal ngomong ka murid-murid anu sejen ngeunaan kaistimewaan anu bakal dibikeun ka dirina ka Jang Santara. Di paguron kilat sancang jalma-jalma teh sepi ting kamarana. Eueuh saurang oge nu nglamprang reueuh we sepi jempling. Jang Santara penasaran pok tumanya harita ka guruna Bahreksa.
Haturun pisan we banyak ngeunaan engke abah bakal nyarios ka rencangan abi. Ayeuna bade naros di ka abah teh teh. Oh, sok. Terus naon? Ari rencangan abi kamarana teh bah dengan sepi jempling kieu ieu paguron teh. Kamarana sarare keneh, ate nepi ka mana teh bah? Penasaran da abdi mah teh bah, asa teu biasa semenjal kieu ieu teh. Eta teh apaan disayembarakeun si Cimong teh disayembarakeun jang. Jadi barudak teh kabeh awewe lalaki teh pemuruncai neangan si Cimong jeung derek dibere hadiah apanan. Kupun anak derek dibere hadiah keun we hadiahna nama engke da abah mah teu boga hadiahna. Kupun anak ke kunyilaras teh dipasikeun hadiahna ka ujang. Bentakan ieu paguron teh sepi jempling da keur areueun neangan si Cimong ieu teh. Oh, neangan si Cimong. Juga teh kamarana. Terus perkawis latihan silat kumaha coba ayeuna ieu? Ngeunaan latihan silat mah keun besok we lah. Hidup latihan langsung ku abah rek dilatihin ayeuna. Jeung santara teh colohok teu nyangka barek sabakal ngalatih silat langsung ka didina. Yang santara harita langsung dititah ngadeg di buruan imahna Bahreksa di deketan paguron didinya. Langsung bae Bahreksa teh metakeun jurus-jurus pinunjulna. Kujang santara diteuteup ditelek-telek sangkan teu poho. Tetela sakali gerakan oge. Ku Bahreksa dipetakeun jang santara mah bisaeun. Tapi anu can bisa mah tenaga lapis, can bisa ngatur ta eta anu kudu diajar terus-terusan teh. Bahreksa muji pisan harita ka jang santara dina hal daya ingetna. Pinter santara teh nu matak sakali gerakan bisaeun. 2 gerakan komo 2 jurus 3 jurus 5 jurus harita geus dibikeun ku Bahreksa ka jang santara dina waktu anu kancang. Terus dipeta-petakeun deui lantaran bisi pohoeun jang santara teh nepikeun ka 10 kalina dipetakeunna teh. Ku Bahreksa teu dicarek diantepkeun bae. Malahan manehna teh diuk we bari jeung si Ambu barang dahar. Si Ambu rada geus sarua muji arita ka jang santara. Malahan Manyilarasati anu nempo teu jero imah ngintip-ngintip teu jero imah muji oge. Kana katanginasan, kana kecepatan daya ingat jeung sajaba-sajabana ka jang santara teh. Santara esangna menikeun ka ngoprot merolok meseuhan kana bajuna. Sanggeusna aya kana sajamna latihan ilmu silat. Santara teh ngeureunkeun gerakanana saterusna mah minta izin ka Bahreksa. Santara teh dek asup ka paguron. Ku Bahreksa dititah. Ku Bahreksa harita teh diizinan tungtung nama santara teh ngaleos ninggalkeun buruan imahna Bahreksa ngejugjug ka paguron. Satepina ka jero paguron langsung we santara teh diuk ngageberan badana nu karasa panas jeung ngesang sakecida ngoprotna kesangna teh. Ari Nyilarasati keluar teh jero imah sabadana maraban si Cimong teh ame di dahar ka si Cimong. Kaluarna Larasati langsung we ku Bahreksa jeung Amurara teh diajak ngobrol. Pang-pangna mangeunana hadiah anu bakal dibikeun ka jang santara. Nyai, hadiah teh wayahna bikeun ka jang santaranya. Nyai langsung. Saterusna Nyai kudu bager nya. Kudu bager ayeuna mah ka sakabeh murid-murid dia paguron. Ulah sombong adigung judes pabali awewe mah. Benar pisan Nyai, Nyai teh kudu bager, kudu sopan ka sasama. Ulah sombong judes komo nganggap enteng nganggap rendah ka lalaki mah. Ulah Nyai. Yung angguran mah bikeun eta hadiah sabari minta hampura ka jang santara. Abah mah alih mah tuh da izin abi teh bah, ambu ari kedah ka itu mah. Manya nyun kan dihapunten ararisin. Isin pisan. Ulah gitu Nyai. Ulah gitu.
Ulah aya bahasa isin-isinan. Jung kaitu jung. Tepungan santara saterusna minta dihampura tina sakabeh dosa. Nyai mineng nyarekan da abah ge nyaho. Nyai teh sok mineng nyarekan kajang santara. Tidak izin bah, izin pisan wios bae da jang santara mah bager bah teu kudu nyuhunkeun dihapunten ge pasti bakal dihampura. Teu bisa kitu nyai. Kudu aya basa, ulah nepikeun ka teu minta hampura. Sok sanajan memang kitu dina kanyataanana tetep we kudu minta dihampura mah. Sudah izin bah, ambu ku ambu atuh ambu. Dilarasati harita manehna teh nancep we dina korsina mungeun ningkah tidinya mungeun indit nyamperkeun santara. Lantaran era pangpang mah manehna mungeun minta dihampura. Sakuduna mah memang itu kudu minta dihampura ka sakur jalma anu pernah ngalakukeun kasalahan eta maneh dihaja atawa teu dihaja. Geus itu ari moal mah jeung we asup di kajero imah itu. Ari moal mah cokot hadiahna keun ku abah. Ku abah gedek dibikeun ieu hadiahna. Ilaras langsung asup ke jero kamar teu ila balik deui mere hadiah. Mikeun hadiah ka bapana. Tah hadiah teh diwadahan. Ubah reksa diangkat dijungjungkeun ka luhur teh lah hadiahna teh ampek nyatana duit teh. Dina kayaan gitu torojol murid-murid anu sejen datang kadinya. Bajal mak datang kadinya ya kana 7 urangna baralik kadinya. Barejeng haheho kesang we ngoprot meseuan kana bajuna. Katampona teh carapieun jiga-jigana sagala dijungjung ka itu ka dieu tapi si Cimong teu panggih. Murudul deui jalma-jalma nu sejenna murid paguruan kilat sancang daratang. Malahan mangga deketan ka bareksa ngebejakeun yen si Cimong teh teu kapanggih. Ku bareksa dibejakeun yen si Cimong geus aya geus kapanggih ku santara. Puguh we jalma-jalma teh kacida bungahna. Hiji masalah hiji persoalan ngeunaan si Cimong geus rengse sok sanajan anu sejen mah teu meunang hadiah tapi kacape teh ayeuna mah bakal heureun. Tang tuna bae bakal bisa reureuh jeung bakal fokus latihan ilmu silat. Meunaan beja ucing si Cimong teh geus kapanggih nyebar nya tungtung nama anu neangan ucing teh baralik da geus hawar-hawar aya beja cenah geus aya si Cimong teh kapanggih ku santara. Urang kocapkeun si Acung harita anu keur neangan ucing teh. Si Acung ngasruk ka itu ka dieu sagala ditempoan. Di pileuweungan anu deket ti pagoron eta diteangan diasruk ngasruk. Dudung sarua ngan ari dudung mah di lembur bae ka kolong-kolong. Kolong-kolong imah ditatanyakeun ka imah-imah ditempoan kolongna. Si barna ucos jeung jurna oge sarua neangan ucing ka itu ka dieu. Tapi harita si Acung jeung anu sejenna teh meunang bewara meunang beja yen ucing teh geus kapanggih. Tungtung nama si Acung jeung anu sejen teh baralik panasarana sajalmana anu geus manggihan eta ucing. Satepina ka paguron langsung tumanya ka santara anu harita keur ngabaheuhai we. Keur ngageberan bajuna, keur ngageberan dadana lantaran ngesang mulikeun ka ngoprot. Okareta si Kacung tumanya ka santara. Bener Ujang teh geus ngameunangkeun ucing teh si Cimong. Kapanggihna ku Ujang bener ye? Nya bener pisan Kang, geus kapanggih. Ucing teh kapanggihna tangkal kai, dapan kuring mah teu balik sapeuting teh. Teteh lah di luhur tangkal kai tu di belah ditu tuh.
Ngakulir we dina kadaka sare ibra pisan. Ngan turun teu bisa, ari naik bisa, turun teu bisa nya dibawahi ku kuring teh ka dieu. Ya syukur we tujang ari geus kapanggih maduh. Kuring teh ieu eta naon teh capek. Sarua tah si Dudung ge capeun. Benar aduh capek pisan ya. Jabaning lapar deui teh jadi lapar dah tuh. Kumaha lewat aya keneh oi. Urang ngalewat ieu aduh ari beak mah atuh. Urang ngalawen deungeuna nama anu naon euy. Nya anu Ki Guru. Nampakna naon sugan atuh anu Ki Guru mah. Ulah. Ulah neangan anu Ki Guru urang neangan we kajenting dengan anu biasa bela. Yo urang neangan genyer anguran mah. Urang neangan impun, urang neangan sorok kadeketeun wahangan gitu tuh. Nu solokan ge sok aya galieu urang kaitu. Capek keneh eureun heula euy. Eureun heula. Bener euy urang eureun heula we lah tong ka mana-mana. Dar mangkebe atuh. Ceuk si Barna harita nempas caritaan si Dudung. Biasa terus nama harita caricing heula we di paguron ngareureukkeun kana kacape. Wai harita mah eueuh anu latihan silat terkecuali Santara anu langsung diburukanana ku Bah Reksa. Unggal poe nah di lembur di paguron kilat sancang harita latihan ilmu silat. Isuk nepikeun ka beurang, nepikeun ka jam 11 beurang. Meureun we istirahat heula. Dina wancip pasosorena aya nu latihan silat, tider latihan silat. Sabadana salat asar henteu latihan silat, tapi ngumpul ngariung di paguron diburukan ku Bah Reksa geunaan bag-bagan agama. Geus magrib ngaraji, baca Al-Qur'an, aya nu alif-alifan keneh diajarna, aya nu geus ngalajur, aya oge nu geus lancar. Geus isya kumaha? Geus isya mah teu ka mana-mana es tuning sepi jemping kudu sarare istirahat anu normal. Istirahat sarenana teh kudu 6 jam atawa 5 jam. Anu kabagian ngaronda da di eta lembur teh nyatana lembur Cimalaka sok aya bae ronda tiap peuting. Nyatana aya nu ngawakilan ti paguron kilat sancang. Sedangkan rahayat lembur Cimalaka oge aya nu mantuan. Aya nu mantuan milu ngaronda, bapak-bapak nate aya nu mantuan. Termasuk Bah Juar jeung kancah-kancahna. Bah Juar ternyata bapana Santara. Sarua icikibung miluan, osok miluan ngaronda. Kebeneran dina peuting harita Bah Juar ngaronda. Di baturan harita ku si Jurna jeung Ucos di baturan teh. Sedangkan Santara mah tara babarengan jeung anu jadi bapa, manehna masuk ngarasa era mun tia mah kaparengan babarengan jeung anu jadi bapana teh sok cicing bae tara cumarita. Sieun pisan Santara teh mun tia mah cumarita atawa ngobrol jeung Bah Juar teh. Kacida ngahargaanana jeung sok sieun dosa. Ngomong anu kurang pantes teh sok sieun dosa Santara mah. Mematak daripada dosa sok ngabetem we mun teu mangaronda babarengan jeung anu jadi bapana. Bapana anu sok galege anu sok ngajak cumarita ka Santara. Alhamdulillah berkah peuting harita mah eueuh kajadian naon-naon estuning lancar aman tentrem tenang lemur Cimalaka teh. Mangsa alam teh harita geus isuk-isuk deui manuk recet dina tatangkalan. Sing keloper arurin jeung pada baturna. Hayam jago kongkorongop nikeun ka ngelewung patembalan jeung anu sejina embe domba sing berele. Mapaesan mangsa alam isuk harita anu sakitu endahna. Di paguron harita si Acung Dudung jeung anu sejina jeung murid-murid anu sejina ngaliwet estuning ngebab-ngebul. Kawan tuh seneukna teh sok make regang-regang pangpung awi jeung sajaba-sajabana diasur-asur sok ngebul ari teu hurung masuk komo. Ngebulna teh beuki mulek bae.
Dan kulantaran mangsa alam harita teh halodo, jadi suluh teh teurak di duruk teh kuseuna ngebul sing perepet. Sanggeus naliwat asak berak we dalahar, dibagi-bagi daharna teh di kelompok-kelompok kitunya. Si Acung Dudung jeung anu sejenna bebarengan eta mah jeung Santara. Sedangkan anu sejenna bebarengan limaan kabagianan teh. Nya kitu keneh Mimin Asih Lalas jeung Unai sarua eta di paguron awewena atawa di paguron istrina sami bae kitu ngalaliwet jadi masak sorangan henteu dipangmasakeun di eta paguron mah lantaran mun dipangmasakeun bakal jadi manja. Ulah nepikeun ka manja kudu bisa ikhtiar sorangan, kudu bisa ngaliwat, kudu bisa masak atuh nyambal-nyambal kudu bisa teh. Ulah nepikeun ka bongkor balik ka lemur teh, balik ka imah teh teu bisa nanaon. Pagulan Kilat Sancang geus kawentar ka mana-mana geuninganan ka lemur-lemur anu sejen oge ngeunaan pagulan Kilat Sancang teh geus nyaraho di wetaneun lemur Cimalaka, lemur Cibuni, Cihap-hap geus nyahoun belah kulon Cinangka jeung Cisumur oge nyarahoun. Belah kidulna lemur Eceng, lemur Cigundul, belah kalerna lemur Orang jeung lemur Sirna Jaya ge nyarahoun. Teu aneh mun loba indung bapana anu hayangan asup ka baguruan Kilat Sancang pikeun anakna sangkan bisa kana ilmu silat, bisa oge kana bag-bagan agama. Dina poe harita pisan aya nu datang kadinya pilu urang jalma indungna bapana jeung budakna umurna teh kakara 12 tahun. Langsung bae ditarima. Anu narima na teh jang Santara, Santara diajakan ka bumina Bahreksa jeung Amburara. Langsung dipariksa ku Bahreksa jeung Amburara teh ngeunaan identitas eta budak. Sanggeusna dibejakeun kudu jadi indung bapana maksud jeung tujuanana mah harita langsung bae ku Bahreksa teh ditarima. Gitu aturanana kieu sakitu. Anu penting nama bakalna becena unggal bulan kudu boga. Pikeun naon, pikeun meuli kadaharan, pikeun meuli beas jeung sajabana. Da ari cicing dirinya nama ku Bahreksa teh geus dibejakeun teh bareta oge gratis teu kudu mayar nanaon. Bahreksa jeung Amburara mah geus teu kudu dibayar. Hal ieu teh memang kacidabungana pikeun jalma-jalma anu hayang ngasupkeun anakna ka paguruan Kilat Sancang. Unggal poe teh kitu bae latihan ilmu silat. Sep poe jebul harita Minggu, sep Minggu jebul bulan. Kasugdi para wargi urang kocapkeun 3 bulan beh. Disaprakna si Cimong teh leungit kocapkeun 3 bulan. Ilmu silatna Santara teh beuki nambahan. Tambah desok ditambahan ilmu nate ku Bahreksa sosoranganan beda ti batur. Jadi teu aneh ilmu Santara di antara wadia baladna di antara baturanana memang pangunjoyna. Si Acung Dudung barna ucos jeung jurna teu nyarahoeun ngeunaan kapunjulan ilmuna Santara. Bahreksa nu asalan dek cumarita cenah kasih Acung jeung wadia baladna jiga nu pohun teu dibejakeun ngeunaan Santara an khusus dilatih ku Bahreksa. Sedangkan ari Santara mah teu nyahoeun nah geus dibejakeun atawa henteu percaya bae Santara mah ka guruna nyatana ka Bahreksa. Tunduk waktu ningang mangsa di paguruan Kilat Sancang tesok diayakeun tarung
atawa sparring cek bahasa ayeuna nama. Pikeun nguji kemampuan ilmu silat masing-masing diayakeun weh tarung kahebatan, tarung jago. Baharek sa ngumumkeun yen sakedeung bakal diayakeun tarung jago. Ayakeunna 3 poean deui maka kudu disiapkeun cenah ilmu pangaweruh jeung kudu sehat we jasmani rohani ulah nepikeun ka gering. Mun gering mah tangtu moal bisa miluan kana tarung jago. Allah waktosna parantos para kaum dangu rejing kantun kasedena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.